Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui ibu sadayana di kelas 4 sareng Ibu Abila dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ieu urang tos ngucap minggu ka-2. Ieu urang kawitan materi dinten ieu pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi dinten ieu nyaeta ngeunaan kalimah pananya. Nu dimaksud ku kalimah pananya nyaeta kalimah anu eusina nanyakeun hiji hal. Ciri kalimah pananya nyaeta ditungtungan ku tanda tanya sarta biasana ngagunakeun kecapananya. Jadi yang dimaksud dengan kalimah pananya itu adalah suatu kalimat yang isinya tentang menanyakan suatu hal ya. Ciri-cirinya diakhiri dengan tanda tanya dan menggunakan kalimat tanya. Nah, anak-anakku semua, hari ini kita akan berlatih ya. Berlatih bagaimana melengkapi kalimah pananya. Anu aya dina halaman 51. Contoh, ada satu kalimat seperti Nelly meser buku di toko Maribaya. Silakan oleh kalian dibuat kalimat tanyanya. Jadi berdasarkan satu kalimat di atas dibuat menjadi kalimat tanya. Jadi di mana Nelly meser buku? Kitu oke sareng nomor 2. Rosad keur sasapedahan di jalan. Keur naon Rosad di jalan? Nah, jadi seperti itu ya. Sudah mengerti semuanya? Silahkan dilanjutkan nomor berikutnya sampai selesai. Salajengna urang bakal latihan nuliskeun kalimah tanya anu aya di kaca 52. Mangga ku hidep dilengkepan kalimah tanya ieu janten kalimat anu sampurna. Contoh nomor 1, titik-titik nu teu milu upacara poe Senen kamari. Waleranana kumaha? Saha, ya berarti saha itu menanyakan seseorang, siapakah yang tidak mengikuti upacara pada hari Senin kemarin? Seperti itu. Yang kedua, titik-titik bumi-bumia teh. Jawabanana di mana bumi-bumia teh? Hartosna di mana teh? Naroskeun hiji tempat. Mangga upami atos rengse ngerjakeunana tiasa dipotokeun dikintun ka ibu. Kumaha tos ngartos sadayana? Mangga upami tos ngartos dikerjakeun pancena. Mung dugi dieu heula materi urang ngeunaan kalimah pananya dinten ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.